Wilujeng sumping di SMAN hiji Sukasari. Di sakola ieu tempat simkuring diajar sakaligus ngajar. Sakola anu resik tur endah matak betah. Salianti eta Seman hiji Sukasari mekarkeun inovasi pangajaran berbasis LMS. Dipiharep sangkan peserta didik bisa ngaronjatkeun prestasi diajar luyu sareng era globalisasi jeung evolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun simkuring Cepi Kusdiansah, mahasiswa PPG dalam jabatan kelas Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Materi anu baris dipedar dina PPL aksi kahiji nyaeta nganalisis eusi, pola penyajian, jeung unsur-unsur teks warta. Dumasar kana kaidah kebahasaan anu luyu. Kalayan tujuan pangajaran hiji nganalisis teks warta kalayan sikep anu sae. 2. Milih pola nyajikeun warta kalayan jejer anu luyu. 3. Ngawijikeun teks warta tina media citak atawa elektronik secara kelompok kalayan daria. 4. Mintonkeun analisis teks warta dina diskusi kelompok kalayan daria. 5. Ngoreksi teks warta kalayan ngagunakeun bahasa Sunda anu merenah. Wilujeng nyakseni. Deui saran Bapak dina pelajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup sehat? Damang? Alhamdulillah. Sok sanajan urang teh ayeuna tos tatap muka nya. Tos tatap muka, tos belajar deui sapertos biasana. Tapi Bapak mau ngaemutan supaya hidup tetap ngajaga kesehatan. Ku cara tetap ngajaga protokol kesehatan. Sok saat acan dimulai, saena urang ngadoa heula. Saat acan urang diajar, hayu urang ngadoa sarana. Ngadoa dikalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rengse hatur nuhun nu pengger. Oh. Warta teh mangrupakeun iber perkara hiji kejadian atau misal bos sawangan, bos pamadegan di masa kana kaayaan. Nah, leresnya hiji iber perkara dumasar hiji kejadian boh sawangan, boh pamadegan dumasar kana kanyataan. Berarti kudu aya fakta eta disebatna warta. Aya anu terang unsur-unsur warta. Nah, sok. Unsur minawe dina warta wong saka teuing sama wartawan wen silaka tumen umana. Oh, tah leresnya. Nah, eta nu disebat warta. Warta mah kedah aya faktana. Jadi lamun teu aya fakta eta teu bisa disebut warta. Nah, jadi aya nu hoyong janten presenter. Raffi Ahmad ge kawit nama presenternya. Presenter pembawa acara, terus aya nama kan jadi artis. Urang lajengkeun nganalisis isi warta. Tadi kan aya tema naon kumaha. Ieu wartana mangga ku hidup miarsa sing daria. Majalengka, ieu teh pamirsa yen masyarakat Kabupaten Majalengka ngabageakeun pangungsi korban musibah lini Cianjur. Maranehna ditempatkeun di tempat anu merenah sarta dibere bantuan keur kaperluan sapopoe. Nyaeta tema atau jejer nu bade dipidangkeun dina warta pitana. Kalau warta Majalengka 17 pangungsi Cianjur dibagiakeun ku warga. Tah ieu minangka eusi berita lain carita. Ari carita mah carpon eta carita. Nah, jadi mangrupa hiji ieu LKPD-na ku hideup dipilih salah sahiji
warta nu aya di handap ieu. Tinggal diklik engke muncul wartana. Sanggeus dipilih terus didamel mind mapping. Di dia ku hidup teh tulis tema naon, terus dumasar kana unsur 5W hiji H teh naon wartana, terus iraha kajadianana di mana tempatna, terus saha palakuna kan gitu. Kumaha kajadianna dicaritakeun, tinggal dipilih kos nu ditampilkan tadi contoh nu tadi. Ngartos dugi kadinya paham? Nah, ngartos aya nu bade taroskeun. Sok mangga dikerjakeun. Jadi dia kan mapping tadi itu awal kan mapping kan. Gampang, baru-baru juga. Baru lagi putar ya, neangan tina kecap naon. Itu neangan tina kecap kumaha. Sifat mengkatur pelarian naon. Dia mengkatur pelarian naon, dia pelarian kumaha, itu pelarian di mana. Nanti lama tos. Ngaleuleuh. Pada kurang breaking heula permainan heula dan heula supaya kurang bisa semangat deui dina pancen gaweana ngerjakeun LKPD-na. Besok ngajar heula ya. Bapak lingga tugasna tos teknik sok mangga dikumpulkeun terus kayak bapak anu dipanggil Eka Payun Putri Jaka. Abdi ada tiga sareng perusahaan bade ngapresentasikeun Mind mapping. temana hujan batu di dua kata. Saha wae anu karugian. Santeuna aya 75 kata hiji madrasah Nusantara. Naha bisa kejadian hujan batu. Sababna aya alat peledak anu dipasang di lokasi pertambangan. Naon perusahaan anu kalibet hujan batu teh?
Perusahaan Penambangan PT Mandiri Sejahtera. Iraha kejadian kasimbat rumangsung dina Salasa tanggal 8 bulan 10 2000. Nah, ini hasil opini itu Bapak terus di komputer tadinya karena agak jadi kartun itu mah kartun baca ke siap macamnya jadi 2 suruh Salusin kembang baterai terkadang menggunakan bom atau peledak anu merusak rumah dan bukti madrasah atau lokasi pertambangan anu lebih di rumah tertentu. nah dasar kok kedayana ini nah mana sok cari kanggo kelompok sanesna kelompok A pidangan ngeunaan pidangan anu tos dirugikeun ku kelompok D. Sok. Saya bisa. Terus kelompok B kumaha? Kreatif. Terus kelompok C. Main mappingnya tuh kreatif tuh warnanya cerah warna-warni berwarna terus kesini lagi tos luyu terus hasil opini sampai cekap lah cekap evaluasi namun pertanyaan di Bapak ayeuna kumaha numutkeun hideung nganalisis warta nggunakeun peta pikiran atanapi mind map. Kan kawin sama pertanyaan kumaha itu nganalisis warta teh. Terus ayeuna make hiji cara nu nggunakeun mind map di kelompok nu nembe tampil kumaha. Nah nggambarkeun atau kumaha? Mengudahkan nggambarkeun. Terus analisis pakai konsep itu menyenangkan atau dikarepkeun atau henteu daripada anu konvensional dan analisis kuatan. Terus kanggo minggu payun pamila SDA-na keusian. Kaminya aya pertanyaan-pertanyaanna beda kanggo nyerian. Terus hidup oge kelompok anu sami ngayakeun hiji wawancara ngeunaan anu tema nu aya di lingkungan sekolah ataupun anu aya dina SDA. Ada pertanyaan kumaha? Aya. Pertemuan atas papan. Saladena mangga urang kelas wae ieu pembelajaran kumaha mangga KKM dihaturanan kanggo berdoa. Tadacan kurang bukas pengajaran ayo kurang doa sasarangan. Bismillah.